cek saya nak cek Imam Nawawi kok wing penuh diceritakan jelema itu wajib ngajawab salam aya 4 golongan jelema. Hiji jelema torek, lamun dibacakeun salam ka jelema torek mangka teu wajib dijawab. Nu kadua jalmi anu teu wajib ngajawab salam di mana eta jalmi karena kok majaj bursa min babin itlaqin nakrob wa iradati muat gitu kan termodal beri gula teman bukan tilu teu wajib ngajawab salam lamun tampilna nyema ka imah urang malam Jumat bari geus rada peuting hujan girimis lampu kamar geus dipareuman tanda nu boga imah keur sare keren ya nu katilu nu kaopat jelema nu teu wajib ngajawab salam teh jelema paeh dalam urang jarak ka kuburan entong jam 12 peuting jam 12 beurang banyak gitu urang maca ulun salam assalamualaikum ya ahlal kubur dijawab itu waalaikumsalam kira-kira jadi muadarah ngampret sanajan dari jam 12 berani banyak sekali dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sieuna disebut torek namanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama nabiyahu bil Isra wal Mi'raj. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil taj wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal hujaj amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bidikri wa ta'abbudan bitilawati a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uttulitu lailatan musriyabi ilan nari fara'aitu aksar ahliha al-fuqara. Qalu ya Rasulullah minal mal. Qala la bal minal ilmi. Wa qala Syekh Nawawi al-Battani yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida anna Allah ta'ala akrama nabiyahu bil Isra'i wal Mi'raj. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ba'idna 'an da'watil ibtida' wa adibna halawatal ittiba' wa sabbit aqdamana 'ala masaliki sulahil a'immah warzuqna bijudikal istiqamata wa husnal khatimah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasin maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangarsa pengatur waktu, pembawa acara, strip miring protokol, sebagian guru-guru sadayana anu kusim kuring dipihormat, pangarsa para alim ulama, para ajengan, para kiai, para asatid,
wabil khusus kapun guru al-alim al-alama ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilih pamirsa pamahaji anu di Cibogo oge kasadayana para asatid para ajengan para kiai para qori anu beusi kuring teu disebatkeun namina satu persatu tapi demirangan rasa tawadhu sareng takdim sim kuring kamaran tenang. Mudah-mudahan urang doakeun para alim ulama sing dipanjangkeun umurna amin. Dibarokahkeun milik rezekina, dibarokahkeun kahirupanana, dibarokahkeun keluargina. Mudah-mudahan cukup waktu ninggang mangsa maut ngaranna mudah-mudahan masih dimoatkeun husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rek nanya abdi ka sadayana. Osok tarangan makin ka Pak Ustaz. Osok tarang. Juga Allah Maha Mudah mengawasi. Sababna entong anu makin ustaz. Entong anu makin urang komo. Entong anu makin ustaz di dieu. Dalilna anu makin awak sorangan ge pada salat osok bari lu. Ras. Istighfar bari make cangcut. Istighfar teh bake mari kokolor. Istighfar tilu tapi geus tepi kana gerbang jalan. Bener teh? Cia tuh diugeulhan. Naon sababna? Sabab hadirin rahimakumullah doa sabada salat doa anu diijabah ku Gusti Allah. Doa sabada salat doa anu diijabah ku Gusti Allah. Sabab sim kuring peringatan Isra Mi'raj bari diperingatina di jero masjid moal leupas tina dikeun salat. Naon sababna? Sabab wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kakawel cilaka anu banget. Yang saha lil musallin lain yang tukang gaplek, lain yang tukang mabok, lain yang tukang mau, tapi yang saha lil musallin rakawel cilaka di akhirat bikin jalmi anu ngalaksanakeun salat. Jadi jelema anu sok salat masih kena diancam leres teh. Diancam ku rakawel. Diancam ku cilaka. Nu kumaha salatna? Alladzina hum an sholatihim sahun. Jalma-jalma anu ngalaksanakeun salat bari sahun. Sahun dirinya seueur penafsiranana. Hiji di mana eta salat teu make ilmu. Pan lamun urang salat teu make ilmu rek kodok we teu nyaho niatna kumaha coba. Nanyakeun ka ustaz era, nanyakeun ka kiai era, tungtungna kamari teu salat zuhur, ayeuna rek dikodoan, niatna ge usolli fardhu dhuhri sekalian dengan kemarin. Bener teh? Kira-kira niat kodok sholat itu bener tak? Itu pakai ilmu itu sholat pakai sekalian dengan kemarin. Kebenaran hari sholat nate dina batu keras. Di sisi wahangan keur at-tahiyat di modolan anu curugna. Cek manehna ari teu dieserkeun keur sholat. Ari dieserkeun batal. Cek benar tenang masih ada yang satu. Baru diganti berarti Pak. Eta meureun salat dicagiskeun rakawel teh eta nya. Salatna kalau orang salatna teu make ilmu. Malah kadang-kadang para bapak sadayana lamun urang salat nya kira-kira lamun urang salat make kopiah sah teu salat. Dengan kopi asak teh, sahabat tenan. Ari di bangsa kumpul mana rasa? Ya, kan berenang tertib jeung teu adab ka Gusti Allah. Pakai kaos kutang salat sah. Sanajan kaos kutangna loba geutah nangka. Kaos kutangna geus soek urut perang tahun 45 rasa. Harum soek di tukang, soek na kelek.
soek dipake sholat Allahu Akbar ngakuburai. Tapi para bapak sadaya itu sah tenan naon ari ti bangsa mah terus teu make kopiah sah ari ti bangsa mah ngan syarat ieu bubuk ulang ngarupai kana tarang sabab tarang anggap sujud di mana kehalangan kubur berarti sujud urang teu bisa. Ari ieu mah cek mama dengan jajang dewa cek mama almarhum pun guru di Cijamu make kopiah mah ngan kopiah anakna anu belum dia udah disunatan enggak mereka ini berjuanglah untuk agama itu atau hari hulu-hulu kolot terus kopiah hari dipakai teh pasti yang celek banyak terus kan yang celek ningang sujud ningang ruku eta kopiah kurang itu cuma mah antipnya cekanana aya diantep dewek salat teu make kopi mun bodoh ieu mah aya juga bisa mah cuman baheula mah ya ari diantep salat teu make kopi ari dicokot sieun bapak tungtungna disungkur ku disungkur sih ya atuh istilah gede dari kopi kira-kira asup mah itu kan kayak incuna cek incuna lain abdi sholat maghrib di dialogkan ke incuna hantem ya bikin komo hantem ya bikin komo tungtuna kopi anyarane benang geus benang sholat diteruskeun sanajan bari sholat geus gantungan jeung kopi eta sholat jelema bodoh ngan moal aya zaman leres teh sabab jelema ayeuna mah ahli ahli pangawasan ahli pangajian tiap RT tiap mushola tiap anu parsena sadayana aya pangawasan leres teh nyapikeun ngagugurkeun kewajiban naon sababna sabab abdi mendak dina Ihya Ulumuddin Pak jilid kahiji lamun aya jelema asup ka madrasah ti mimiti asup molor HS Pak asup ka madrasah ti mimiti asup dilepkeun silah nyatane dina tiangketan hingga ayeuna pangajian geus budal manehna teh nyaho batur geus leuwih cek Imam Ghazali nu kitu leuwih halus tibatan ngalayan di urang isma itu berasa ini karena PS ngaji bari PS leuwih halus tibatan ngalayan di urang ini cek Imam Ghazali rek PS bentar oh ndak koma langsung bentar sabab ari ngaji beda jeung salat demokratis Pak ngaji menang bari nyandet menang ayo cari simak demo apa jeung bener aqua demo orang Minang demo Caungan demo saudara demo cek aqua cek Minang ayo mah demo lamun ngangkan kadaharan rajaban can dihapura dosa tapi yakin aya kan aya lah dia minum kene mah ya jadi para pembahasan kayaknya demokratis dan iman bari udut bisa bari ngobe bisa bari HS bisa bari nyangkere bisa era kita tapi sholat hari sholat menung bari sare sakit sholat bari dahar sakit sholat bari HS sakit sholat bari ngobe tapi ngaji paling demokratis dan jarang gede maut disalamatkan Allah man mata fi talabil ilmi mata syahidan jama anu maut dina jalan talabil ilmi maut syahid alhamdulillah